Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adom pasal ngawajibkeun kana adus. Ari anu ngawajibkeun kana adus genep rupa dina kitab diputus hiji ngasupkeun hasyafah kana parji dua bijil manitina lawang parji katilu hede opat nipas kali makna ngajuru genep maot wajib adusna. Pasal pardu adus. Ari pardu adus aya dua, adus wajib adus sunat ge sarua. Hiji niat ngaleungitkeun hadas gede tiprak adus wajib barengkeun ka hade. Hadas gede nu hukum wajib adusna genep rupa dina pasal samemehna. Kaduana pardu adus teh walatra cai kana dohirna badan katara kaasup dohirna badan liang samat nuka tinggal kunu ningal liang jeung lupat lepit sakitar kujur badan ieu kabeh wajib dikumbah kosokan. Adus sunat sami jeung adus wajibna dina wajib niat kawitan adusna jeung wajib di walatraan sakabehna badan sakujur kucai nu sucina. Lamun kawajiban nu dua teu aya maka ganjaran sunat nage teu aya. Perkara nu sunat adus seueur pisan anu kapendak 28 tinggal bae na kitab Nihayatu Zain halaman 28 sing rarajin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.